salametkeun awak urang disebut syukur. Ai syukur teh ngamanfaatkeun nikmat, cocok jeung kahayang anu mere. Panon pek pake tawaduk cocok jeung kahayang Allah, bibir pek pake dikir cocok jeung kahayang Allah, hate herangkeun cocok jeung kahayang Allah, ngalengkah pek kana bener cocok jeung kahayang Allah. Matak jelema nu bakal senang teh anu cocok jeung kahayang Gusti Allah. Mata kuncina mah adalah hate. Tahajud alus pek bareng jeung hate nu alus, maka ladang tahajud bakal katempo tawaduk hirup. Monya ya jelema nu bareng jeung alus sisik mali sulit ati, goreng pucus, belang bayah, amokan, geulieuhan, hujitan, cuaan, nu kitu bareng jeung Allah lain, nu kitu mah bareng jeung musuh Allah. Well. Waktu sinaran tempat disangakeun ka Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah penyeluk catur pengjajak acara menjadi sarining kolbu tara THP malati aki dibubuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu nu pajejak dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah ningkahkeun rasa calutak minculak malatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipilih ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah molan calinci luncak mulang udar tina kali gadang cindra tina subayah morek ngijing sila bengkok sinembah sejak husuk nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu urang ditikan cinta. Tuntun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantosna terat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanna. Teu unggul ku kalinduan teu edag ku kaangenan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa muga-muga urang sadaya ngariung mungkulung di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat yang pitulung mantena Allah direhing setiap manusia hirup tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kallepatan janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan lamun lain Allah maha panghampura tinang tu urang kagolongkeun jalma nu baris carilaka. Para asatid asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh hormateun simkuring buruaneun dikeun simkuring ais pangamti pupuh lemur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebek tur LPMD ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon teuis neangan pincu. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka geratanya ka ustad nu deukeut naon fungsina ilmu. Maka ajengan nu aya di ieu tempat bakal ngajawab al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Menjadi pertanyaan lamun ilmu jadi cahaya, nah urang boga ilmu geus bisa ngoncoran awak urang, jawabanana acan. Kabeh ge nu hadir di ieu tempat alapal ilmu tahajud tapi nah unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae.
KBG Arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi nah sakapeng mah ustad ge sok burger wae. Ibu ge apal ilmu kudu hormat ka salaki tapi nah duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu teh can bisa jadi oncor ke awak sorangan boro-boro ngoncoran batur ngoncoran diri ge wallahu a'lam. Dimana atuh jalma nu bakal menang ilmu tah jalma nu bakal menang ilmu lain jelema nu luhur sakolana sabab Nabi Muhammad ge teu sakola tapi naha cerdasna luar biasa. Ternyata jalma nu bakal menang ilmu teh jelema anu siap wadahna. Naon eta wadahna ilmu? Hate. Jadi lamun hate bersih maka bakal gampang ilmu nepikna, lamun hate kotor moal gampang katepikeun ilmuna. Keur mah hirup bodoh katambah saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate bodoh wae kitu kalakuan komo pinter moal teu ngaledek batur. Otak lamun ibu hayang beunghar siapkeun we wadahna hate. Keur mah hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur, batur beunghar majarkeun nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul. Kebeneran deui jelema beunghar teh boga budak botak heueuh nolol tina jandela itu cenah tuyulna kitu. Mangka harta teh moal nyampeurkeun ka jelema nu boga hate sarupa kitu. Naon sababna? Beresiko. Keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur komo beunghar moal teh adigung sia teh mah ku harta. Boga kongkorong dedeng-edeng. Ieu teh 40 gram ti salaki ladang ulang tahun kumaha tetangga saha nu nanya. Pan genokna teh bebeakan teh. Boga pingol ti dieu nepi ka dieu gigibri jiga jelema setruk. Nepi ka nya ge berapa maneh dek nyamper pengajian ai kitu-kitu teuing mah teu kudu. Nepi ka hayung saruji nya beuneu. Keur naon harta disombongkeun padahal nu ngaran hirup mah sarua wae. Tamata kuncina segala rupa hirup adalah gumantung hate. Mangka hate kudu geus bisa cicing dina angka kekosongan. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu bakal hese dicician. Nah, make jeung kitu sabab diri geus ngarasa bisa maka ngadenge batur teh embung. Malahan lamun hatena kotor mengadenge ceramah kitu bakal ayah-ayahan. Ceramah kitu aing ge bisa atuh nahan ku batok sia teh. Kudu kosong hirup. Sumber kailmuan jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, awak ibu jadi ilmu. Awak ibu cenah bejana min sulalati min tin. Tina taneuh, tina cai, tina angin, tina seuneu pan ayana awak ibu. Naon ilmuna? Tah diajar tina 4 rupa. Tina taneuh teu ngukut panyakit dendam. Diidak, dileyak, digelehan, dikemeuhan, dirujitan, dicuaan, halodo, genep bulan, nolol, hujan sapoe, teu burung we, jukut hejo deui, tutut nyampak deui, lauk hirup deui. Artina taneuh teu boga panyakit dendam, matak lamun aya jelema nu boga panyakit dendaman, berarti si eta mah taneuh sengketa. Kok mun haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan. Tina taneuh ngajarkeun teu boga panyakit dendam. Tina seuneu ngajarkeun entong panasan. Jelema bakal salamet lamun diri teu karerap dirina ku harta batur teu kapanasan dirina ku kamajuan batur. Lamun hirup panasan hampura biheung salamet awak begu hirup jemotrot wae ajigan sulit we hirup ratu. Batur nyen gedong golok-golok sia teh mah ongkek. Batur meuli motor dungdeng kana hulu. Batur meuli sawah sakalor harita. Kumaha lamun batur nyen pila da jigana innalillahi modal. Matak jelema nu panas paranan sabenerna keur nyiksa awakna sorangan. Paingan kolot baheula kunaon sababna kolot baheula palanjang umurna jarak jag awakna padahal barang dahar teu saperti ayeuna. Ayeuna mah 4 sehat 5 sempurna jiji oge kuat dipariksa. Baheula mah kokocok oge dina sosokan. Tapi jarak jag we hirupna teh nya. Atuh barang dahar tah eueuh deungeunna duit leutik diceng-cerengankeun. Sore-sore ngurek ngalebelut. Geus ngalebelut teh paneangan tutut. Dina galengan aya jonge jotang bobodotan pucuk sintrong leuncah takokak dihakan we. Palebah keur barang dahar teh rabeng domba ti tukang. Tapi katempo ku urang jarak jag kunaon nu matak mawa jag-jagna lain dengan sangu teuing. Naon atuh nu matak mawa jag-jag jeung sehat teh ternyata merdeka hate alias bebas hate teu cirik teu pidik teu panas ku milik batu.
well tilu angin lamun isuk jaga neng keto bapak lurah sumbing ka dieu wayahna ibu kedah ngungsi heula yen jam 10 berang bakal aya angin puting beliung ibu bakal ingkah salamet ibu salamet nah keung ku angin puting beliung tapi hakikatna ulah pati keung teuing ku perkara nu gede nu kudu keung mah ku perkara nu leutik lain ku angin puting beliung tah keung mah ku angin nu leutik ngahiliwieun ayeuna ge ibu pangaosan ka dieu can hujan can barang dahar geus can dipangdongengkeun ku kuring soloyong angin nu leutik pan teu saeutik pangaosan hees teu salamet eta ku angin nu leutik bapak geus macul barang dahar parantos ngopi parantos cicing nagalengan lengut nurutan gubrak kana susukan jadi jelema cilaka kabeureuyan lain ku cucuk kuda tapi jelema sakapeung kabeureuyan ku cucuk pedak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya sakapeung musuh nu bener mah tah awak sorangan baheula masjid dijaga ku Jepang jeung Belanda tapi masjid pinuh teu keung ku Jepang teu juung ku Belanda malah mandar nyawa ditanonkeun hayang ka masjid teu kumaha we Israel ka Palestina tapi naha masjid pinuh dupi ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda tapi naha kosong berarti musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh nu paling nyata keduana ibu jeung bapak well naik deui Pak pelajaran hirup teh tina cai dipenet ngaran cai naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui eta cai dupak we naon maksudna jelema nyieun kaalusan ulah karena manusia tapi nyieun kaalusan kudu karena Allah Ta'ala ulah nyieun alus dumeh batur resep ka urang jeung ulah nyieun alus pedah batur ngewa ka urang kadar eta urusan aya nu resep jeung aya nu ngewa hak pribadina masing-masing ka ibu sanyanyana ibu daek pangaosan keukeuh hareupeun nu ngewa mah bakal ruji teu kamarana bu ngaos nih pupujieun keur nu ngewa pakades alus programna ngabangun tuluy-tuluyan rakyatna sejahtera hareupeun nu ijeudkeun mah hareupeun nu ijeudkeun mah boro-boro muji ladon ngaledek nanaeunan kades kitu tatut mata ulah ngaladenan jelema nu kotor hate bisi kabawakeun kotorna ibu dihina diledak dicaci dimaki teu kudu diladenan ku ibu hakikat di alam dunia memang ibu dihina batur terhina tapi hakikat akhirat mah ibu mulia ku panghinaan batur tapi sabalikna jelema nu daek ngahina di akhirat terhina bebeakan well sugana ye ceramah teh arasup kana hate da beda eta ungut-ungutan teuing tunuh kita tuh mata nu ngaran hirup waktu tempo aya daun teu bisa munian dunya tapi lamun daun apa karena panon ibu maka dunya moal ka tempo lamun jelema geus bersih hatena bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun hate kotor makin batur alus makin rujit urang ngadengena sabab jelema anu ngewa mah boro-boro nempo ceramahna nempo sonal capit negah yang maledokeun Pak mata Islam datang teh tarima ku hate lantaran ngalusan awak mah soal babari kulit hideung hayang glowing babari meuli skincare we 2,5 juta ngandengeuna teu kabeuli akhirna beungeut bodas kan awak begung kajian di sekian keran dangar bakal kapanggih dina punduk marenge halis geus alus kerok ganti ku patwot pan ribu ayeuna pas hujan bisa-bisa pasea jeung salaki nah leungit hiji mantak hirup manusia anu bakal bahagia eueuh deui jelema nu bisa narimakeun kana kanyataan hirupna tarimakeun we ya ibu mun teh mah aya jelema sangsara maka Allah bakal ngaganyar ku sangsarana nalika jelema sangsara muncul sabarna jelema beunghar bakal diganyar ku kabeungharanana nalika jelema sangsara kabantuan ku hartana matak hirup ukur disebut jelema beunghar teh boga tugas ku hartana gerak tulung anu butuh gerak talang anu susah jahit anu teu teuleum bere onsor anu poek kudangkeun jelema labuh tuh tempo yatim jeung miskin bisi keleng beuteungna song asongan beas bisi butut imahna pangomeankeun bisi budakna hayang sakola tang biayaankeun tah ieu teh ngaran teh rezeki anu nepi ka alam akhirat lain disomongkeun riweuh teh nanaonan harta mah jeung disomong-somong komo nepi ka harta dipaseakeun hakikatna nanaonan mah jeung harta dipaseakeun perkara nu ditinggalkeun nah bet dipaseakeun nya ieu mah teh da make kongkorong aduh nepi ka dongko leumbang
wayah kieu nyebari tiris nyebut teh haeudan asep kot hayang genung da kana buluna tong nyaritakeun kongkorong ka jalma nu teu boga tong ngomongkeun imah ka jalma nu can nyieun tong nyaritakeun tanah ka jalma nu teu gablek tanah tong nyaritakeun kakayaan ka jalma anu eueuh pangaboga. Nah Islam teh ngaragangan perasaan batur lain nyasaat kana perasaan batur. Well da hampurannya sim kuring beda jeung batur pandai batur mah ajengan teh kaciri gamis ngansar udeng badag sorban ngagaplek tas bede cekelan mata jamaah teh geuning wilujeng sumping al mukarram coba urang karek keturun tina mobil juga well nah tuh cep make jeung nah tuh nanagerana make jeung kitu anteu ieu mah hanya sebatas metode kuring we salana biasa bajuna biasa ngomongna ngomong biasa. Nah da kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa lamun nu di udeng nu di gamis nu di sorban nu di sarung teh eta mah jalmi luar biasa. Abdi mah rumah saja di jalmi biasa matak biasa-biasa matak ibu sim kuring datang ka dieu teu kudu lieur teu kudu keprok teu kudu suit ada sanes Japati biasa we. Nah itu bahasa ku Sunda apaan Garut teh orang Sunda Jawa Barat matak dakwah di urang bakal berhasil gumantung karena budayana masing cobaan ibu mada ai cicing di kampung ai ngadeuk budak ku Indonesia lamun euceuk bari tak tektok awas jangan main sisi balong nanti digejebur pan teu balik teh Pak awas jangan main sisi solokan palit keh kurumoy akeun nanti kota saruana weh cucu kakek dicari-cari kok di dieu apa kita balik maka ayeuna teh jati kasilih ku junti budaya geus ampir leungit baheula datang Idul Fitri nyieun rantang asupan kadaharan ditutupan di bunian tuliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh naon pendidikanana supaya budak wawuh jeung dulurna leungit budaya eta ayeuna badongan ibu ayeuna mah dulur asa batur asa lamun dulur beunghar kakara diaku wargi abdi coba dulur sangsara hajat getara diuleuh rajin diulang ditetang rumah wadah jadi babu dadakan nanaonan hirup gitu iya ngaran-ngaran darah mau bisa digantian ku naon baik sabab turunan adalah urang dek sangsara nasibna dek itu dek ieu tetap dulur urang pakades baheula seukeut bahasana nalika keur aya budaya gotong royong bapak-bapak ibu-ibu jumsi berang we jelema teh sacongkrangna saaritna da ayeuna mah teu hampir leungit budaya kitu Pak Kades nyarita wayahna ibu jumsi beletuk teh eta ibu-ibu jumsi jugue nu menang BLT wungkul gitu sedih atuh da geus leungit budaya nya naon atuh budaya mah buda jeung daya buda budi daya kuatna hiji nagara kuatna hiji bangsa gumantung kuatna nyakelan eta budaya sorangan mantap kurang teh geus jati kasilih ku jeunti barudak ayeuna digoda ku game online pemuda digoda ku judi online inung bapana digoda ku pinjaman online mata kuring keung 20 tahun nu bakal datang zaman baheula mah zaman kuring keur leutik magrib ngabri marawak kitab sapinah jurumiyah sulam taufik tijan mantek mahani bayan balago baheula da ayeuna mah durik kelek teh HP jeung HP da eta sarua jeung bebengok indungna rajeun heueuh hees tapi dada hurung indungna ge deui bari keur ngomongkeun salaki deui teh mata ieu teh godaan tah kitab Quran geus ditinggalkeun bebengok HP geus dikeukeuweuk mata urang teh salaku umat Islam geus ayeuna mah entong loba pancaraken entong loba ngabeda-beda anguran hayu bersatu keur ngalawan musuh urang nu sabener Islam rek diajeun kusaha lamun lain ku umat Islam eta sorangan bener tuh mata lalakon kahirupan menawan ari budaya nada aya nada tradisi kebiasaan mata dakwah di Indonesia gumantung kebiasaanana masing-masing saadatna sacirina Garut mata kairut Aramis Budi Bandung beye beuyeuh oleh-oleh teh lamun Tasik asik meureun eta berdasarkan budayana masing-masing. Nah atuh bangsa urang teh akur jeung Arab moal bisa di Arab mah pupujian pan di urang mah aya pupujian
eling aki-aki gini eling umat muslimat bari mikna tadi tiupan heula atau tidak juga panas hayu orang berjalan salat subuh akhirat setengah genep maghrib menang di urang di gituan make jeung ulah daya tama budaya nak ngumpulkeun jelema supaya daya ka masjid artina ngolong geuning henteu akur jeung Arab anak urang mah teu kudu akur jeung Arab da moal bisa di Arab ngong adan langsung komat jelema ngawala di masjid cobaan di urang ngong adan langsung komat hampura nu adan eta komat eta imam eta makmum eta piridan eta ngadoa eta balik ya nu kukulunu si eta keneh matak lahirlah Nahdlatul Ulama NU ngaranna nyiptakeun hiji metodologi studi Islam MSI nyiptakeun pupujian nyata cenah kuring matara tara pupujian anu tara jam pewe bibir teu kudu ngageunggeurkeun nu osok anu osok tong kagoda ku nu tara sabab nyieun masjid butuh eusi lain haben pasea pupujian jeung henteu satuju weh kakosongan hirup boro-boro tina Quran boro-boro tina hadis boro-boro ti kiai boro-boro ti santri jelema nu kosong hate na anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate sakadang tina anjing tak sim kuring menghargaan ka anjing tetar di baludog-baludog acan watir ibu da waktuna paeh mah anjing paeh sorangan teu di baludog ku urang malahan lentong abdi mah Pak punten we cinepun guru eta teh ka anjing tatangga teh gempur kabeh rada gelo cenah gerhana anjing teh nyebut nu gelo mah nya guguruna ka anjing kitu abah ya we sakapeung mah da ibu ge kudu guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjingna sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur pan eta teh bahasa agama salamatul insan min khifdil lisan salamatna jelema gumatung bisa jeung teuna ngajaga letahna dicokot ku ilmu budaya maka diluhureun panto kolot baheula nyieun sawe dijieun tina harupat tejuskeun kana bawang beureum tutup ku jugut palias harupat artina ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan tong ngaledek batur kada batur jangkung uluh ieu teh taraje gitu lo jelema montok betekok itu awak atawa drum insyaallah itu teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku cacianan tajoskeun kana bawang beureum kecelak-kecelak cai mata ibu perih ucap tekad lampah ulah coba-coba meurihan hate batur tong sok ngabibirang jelema nu geus wirang tong nyebut salah ka jelema nu geus sidik salah naon sababna da urang ge hirup cantang tu bener salah pada boga dai kedul pada boga alus goreng ge pada nama gerhana dihargaan ku batur teh pedah we Allah nutupan aibna ibu oge dihargaan ku batur teh Allah we nutupan aib ibu coba lamun ku Allah dibongkar aib kuring jeung aib ibu hampura ba cantang tuh ayah jelema anu bisa dihargaan bener Allah nutupan aib ibu Allah nutupan aib kuring nah ari manusia kalah kahayang nyokelan aib sesama aib urang makhluk naon nya euy angguran mah tutupan aib batur teh nah sabab urang ge boga aib anu kudu ditutupan ku batu ieu talalakon hate mangga hadirin kaum muslimin jelema anu kosong hatena bakal gampang dicician dina hirupna tapi lamun jelema kotor hirupna cantang tu mampu dicicianan maka kunci kehidupan manusia adalah hate baju saragam menang pek baik tiung saragam menang pek baik ngan pertanyaan anak apakah saragam jeung hate-hate dari pengawasan karena baju mah atau babari bangkrut Senin warna bodas juga ranyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh Rabu beureum kabeh Kamis ungu kabeh nepi ka Sabtu gonta ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh jangar kana babatok lagi jadi ulah karena baju sakadar cangkangna tapi nu kudu ku urang ditempo adalah eusina bener Al-Quran oge pan kawengku ku 4 ilmu hiji lapatna 2 maknana 3 matana 4 maknawina 8 makna matan maknawi lapat-lapatna makna artina matan eusina maknawi amalna cing ari urang nyingaripan Quran karek nepi ka mana bisa jadi karek nepi lapatna acan apal artina komo ngamalkeunana kabeh ge bisa nyebutkeun alhamdulillah mah bisa
alhamdulillah komo nu beungar mah alhamdulillah, tapi mana gawe nantina alhamdulillah geuning teh saeutik dina bibir alhamdulillah ai kana beal teh hayang, berarti eta teh karek bisa dina bibir can katempo dina gawe. Lebih ka RT dicarikan RT gelo RW edan cita kunaon dari ibu batur menang BLT aing henteu kitu cing teh pan ibu mah gedong sikrong mobil mewah sama lega nama ke jeung hayang BLT gandeng sia pustad jeung sarwana kitu ngadon ngambek ka urang teh bere ku RT teh nah da gintini dicairkeun kabang bari mawa mobil pan rada gelo teh pangaranna. Padahal alhamdulillah teh kalimat lapat nu dipake nalika urang bersyukur palebah mana jelema kitu bersyukurna geuning pamere hayang ai palebah mere embung. Lamun deuk bersyukur mah pek omongkeun alhamdulillah nalika meunang BLT tolak kuat moal RT moal narima. Mama gedong sigrong mobil mewah sawah lega budaknya jarugala sarakola mama jelema mampu pangmikeunkeun kanu hakna tuh si miskin tuh si yatim tah eta jelema nu bersyukur asli nama weh kan ditembok asa eueuh di dieu teh lebareuh tuh kunci lamun hate geus kosong maka jawabanana leungit dirina nu aya adalah Allahna eta teh bahasa Padalangan Pak dina budaya leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca itu nu di tukang juk ngomongkeun teu sangka cenah ustaz teh keur makaset alus sorana nuhun teuing heuh teuing teu ngomong kitu teu apa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria dina kahirupan ulah sagala diaku da urang mah teu boga akueun naon-naon beunghar dibeungharkeun bisa dibisakeun pintar dipinterkeun alus oge di aluskeun hirup sakadar disebut pinter kuno bodoh disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat ku rakyat disebut bodoh teh disebut pinter teh kuno bodoh matak tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh lain ngaledek anu bodoh matak lamun aya jelema pinter ngadon ngaledek nu bodoh si eta teh wawuh kana tugas pinter sabenerna well disebut beunghar kuno miskin matak sing layeut jeung jelema miskin teh ibu bari nu miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tara eureut matak lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun we paculna mangga ngadamel kuburan nyalira tuh gitu aya pasaran geura gotong ku sorangan eueuh nu nganteur ka kuburan pek we jam 8 aclok-aclokan sorangan. Jadi nilai manusia teh sebenarnya mah hina lamun tanpa bareng jeung hate nu alus. Maca Quran alus bareng atuh jeung hate nu alus maka akhlakna ge bakal alus. Maca Quran alus tapi hate kotor maka teu saeutik geus maca Quran asa aing pang Qur'an. Pangajian kieu alus bareng jeung hate nu alus maka bubar pangajian bakal robah sifat hirupna. Nu goreng kasalaki balik ti dieu langsung nangkrup aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jeung lebah ho nu goreng ka inung bapa balik ti dieu sujud hari teh keneh naon sababna apan jalma nu bersih hate mah ngarobah sifat kahirupanan bener ibu mata jawabanana jalma nu hatena kosong saha atuh nu aya dina dirina Allahna innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang hayang nempo kuring jelema nu bareng jeung Allah teh nu kumaha monya aya jelema nu bareng jeung Allah sisik mali sulit ati kuring pucus belang bayah amekan geueuhan hujitan cuaan nu kitu bareng jeung Allah lain nu kitu mah bareng jeung musuh Allah well aya pangajian nah bareng jeung Allah teuy kumaha niatna we dalam bareng jeung Allah memberikan teh bubar teh bakal nerang tumerep jeung sumerep ilmu nu dibikeun ku kuring teh insyaallah dilarapkeun ku sarawea ku kuring jeung ku ibu kan lamun bubar teh jeung ngomongkeun kuring tah eta mah lain neangan kaalusan nah hanya ustaz teh teu dikopiah tah hampura berarti lain neangan ilmu eta mah neangan kagorengan kok mau tetangga direretan si eta mah nyetiung teh nyengso dipapake keneh ari awak singa hiji geus sok ipanon ka moal kawa oh well tuh mata kunci nama adalah hate tahajud alus pek bareng jeung hate nu alus maka ladang tahajud bakal katempo tawadhu hirup ceramah nana gerahana jeung Allah teuing Pak
pecakan yang kayak ulam tong dibayar datang moal kayak tadi ibu tuh yang sudon hirup gitu teh kacau ya hati kecurigaan tapi kuring sadar lain ibu anu salah ngan awak kuring anu salah jadi ibu geus apal nana gerhana lain nabi nana gerhana lain wali nana gerhana lain ustad nana gerhana lain kiai mata cek ibu ulam deui engke tong dibayar datang moal kompak pan kabeh moal berarti kuring lain wali lain ustad mata teh hayang disebut al-mukarram teh al-mukarram nana gerhana al-mukarram teh yang mulia si hayang panggih jeung yang mulia mah tieu baol hayang nah sabab nu disebut al-mukarram teh yang mulia nu kumaha eta hirup yang mulia teh nu kumaha yang lalajo nu kumaha tah hirup nu yang mulia berehan sopan santun omea dareh deh alus budi hade basa eta al-mukarram alus resep mere lain dibere pan kuring ayeuna jujur lain mere dibere usaha kudu haja terus persiapan dus ongkoh amplop ongkoh dek ditampa ari butuh pak jadi mojo disebut al-mukarram henteu nya Nabi Muhammad bere ceramah dibere domba di tengah jalan ya minta ya Rasul naon eta domba hayang nya kop keur anjeun nana gerhana dibere ayeuna teh pegat di jalan dibikeun moal dua tadoraka teh ibu geus kacau ieu pangaosan panya teh hate teh aralus bek teh garoreng kieu aduh aromeaneun hate teh suudon wae disebut ustad kiai ajengan era disebut ustad kiai ajengan teh era lama gejeng era sabab kuring apal ustad kiai ajengan teh disebut warasatul anbiya pewaris para nabi ayeuna nabi ngawariskeun naon ka urang-urang tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad nu mana anu baru sampean ladang tahajud da can aya baru sampean lain tahajud kalingsir nabi ngawariskeun bager apakah urang geus bager setiap perkara anu dipenta nabi mah dibikeun ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana hampura lain makom eta anger pedit ge dikukut di Cimaung Bandung Selatan nyieun balong anu gede berat 2 kintal taresep kana lauk maraban isuk-isuk rame ayeuna geus 2 tahun sudi deui melakar nah saban semah pagawean hayang ngusep pedal ka aral ibu urang cenah nu melakna si eta nu barang hakana rujieut artinya kuring teu katetesan ku akhlak nabi mata kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa mata biasa-biasa nya Nabi Muhammad tara tutah-titah ka pamajikan lamun keur riweuh coba bapak kajian pamajikan keur nyeuseum bari budak di gemol mah kopi nah pantet teh ngaralkeun hirup kitu teh ibu ngagugu ngantong terang di dapur teh beri aral bari ngomong ongkoh kitu tajang bapak sia mah da belana ngajajah we jeung ngajajah eta teh capek gawe teu kapake ngaran ai budak bari nurutan lehoan ongkoh kecrot teh kana gelas ngadon dikocekeun eta ku ibu dikeun ka salaki mah enggak cenah bapak urang ngaleut eta kopi teh suruput ai terakhirnya hejonya asin beletuk teh jeung salaki mana kopi teh aya pangsetan nah ada teu euleum kopi anyar tong riweuh Nabi mah tara tutah-titah nalika pamajikan kerepot pan urang mah pamajikan kerepot gak sok dititah berarti hampura urang can makomna di dieu well tuh jadi derma nu ngaran hirup mah pantak alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna gumantung hate ari hate kotor mah hampura biheung salamet ibu ngadoa ka Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Gusti abdi nyungkeun kasayan dunya kasayan akhirat mana buktina kasayan dunya lamun ibu geus nyarita ya Allah salametkeun abdi dunya akhirat salametkeun bibir tong ngomongkeun batur salametkeun ceuli tong resep gosip salametkeun panon ku tawadu salametkeun lengkah ulah kana salah herangkeun hate jembarkeun manah asa kampura ka sasama hirup salamet heuh well ari hirup hayang salamet tapi panon popoloto bibir jeding-jeding we ngomongkeun batur teh si eta amit-amit ceuli dungdak dengdek kana gosip eta kitu istanana jamna teh berujit teh salamet moal nu aya ge dicabok batur
matak lamun hayang salamet jawabanana ayeuna di alam dunia salametkeun awak urang disebut syukur. Ai syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Panon pek pake tawaduk cocok jeung kahayang Allah. Bibir pek pake dikir cocok jeung kahayang Allah. Hate herangkeun cocok jeung kahayang Allah. Ngalengkah pek kana bener cocok jeung kahayang Allah. Matak jelema nu bakal senang teh anu cocok jeung kahayang Gusti Allah. Urang mah sakapeung hirup teh teu pati cocok jeung kahayang Allah. Boga harta cek Allah jakatan pan urang mah teu pati nya. Bener teu Bu? Afdhalu salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu kahayang Allah teh. Ai kahayang urang subuh ka beurangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, komo isa ka heesan. Teu cocok hate urang jeung kahayang Allah. Matak gerayu samemeh urang ngomean batur, urang coba-coba nerka jeung ngomean kalakuan awak sorangan. Bener Ibu? Ayo loba teuing lalajo kagoreng patutan batur, lalajoan maka goreng patutan diri. Matak lalajo manusia mah tong ku panon ieu mah boga dua panyakit teh hiji nunutan kadua sare. Jelema nu nunutan maluk teu cilaka gede. Datang ke masjid mawa duit 111.000 nu diasupkeun nu 1.000 aya nunutan ka hiji katempo angka 0 teh katempo geblus teh atuh kana koropak 100.000 disigeng ku DKM hade cenah meuli infak aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur. Datang ka imah ditagih ku pamajikan pamana keur beas huleng harita keneh da nyasa 11.000 astagfirullahaladzim. Kunaon Bapak istighfar wah mah cilaka sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok ngomong ka emak kalau pasan jurik dibawa. Kunaon mana teh ngomong atuh badui rek ngasupkeun nu 1.000 ayeuna Bapak nunutan ngadun keblus nu 100 cerete teh teh pamajikan cik aing ge eureun ka masjid teh. Kadon saruana. Leos ibuna ka masjid mah ka mana deuk asar lain. Deuk naon bongkar koropak. Nunutan. Naik deui panon ieu mah sok sare. Datang peuting tang tutunuh wajah. Nu paling paur mah lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin. Jelema nu sare panon batinna beunta kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung kateuceurgan batur, jeung apal kana kalemahan batur, tapi si eta teu apaleun kana kagoreng patutan diri sorangan sehingga amalna asa bener sorangan batur dianggap salah kabeh. Weh. Teh. Padahal nu ngaran hirup mah neukeun naon make jeung yang serikeun dosa batur. Batur dosana judi, batur dosana mabok, batur dosana maling, tong sok diseung-seurikeun. Dakwah kurang ge boga dosa kanu kadang-kadang leuwih ti judi, leuwih ti mabok, leuwih ti jinah. Naon eta? Sombong. Nama ke jeung sombong leuwih ti judi, leuwih ti jinah. Iblis teh pinter tahajud, iblis teh ahli Quran, iblis teh daek ka masjid. Ngan ceuk iblis ana khairum minhum. Kami lebih halus batan maraneh. Sombong diturunkeun ke alam dunia dikutuk ku Allah taala. Tanu paling paur urang. Tahajud teu pati, duha tara. Maca Quran boro-boro, pangajian aya daek, aya sombong ti pareto. Bawa-bawanya iblis teh murid urang. Atuh dah. Sok pikir. Nah mah jeung sombong leuwih dosana teh judi ti jinah sabab sombong mah milik Allah. Allah wajar sombong da Allah mah sagala-gala. Ayeuna ku urang direbut. Teu meunang manusia sombong nu geulis lagu meulis nu kasep lagu masep sarua tungtung hirup mah kereput. Pan ibu ge baheula mah waduh bentangna Garut baheula. Pan ayeuna mah huntu geus beak manyar kembut bentang keneh. Sabab dunya masih bener ge panah. Anu geulis bareto teh mana cing hayang nempok. Nu geulis baheula mah teh baheula mah dipademutkeun. Paeh. Buk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol ayeuna mah. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Coba nini dia huntu seuri dah keung atuh Pak. Baheula Bapak nuang sukro brok mata kresep nu ngadengi keur ngora. Geus kolot mengadar sukro ngadu nyelap di jero. Bari mengbal ongkoh kobobohong akhirna teh huntu kateleg sukro keluar mata geus kolot mah kembali we ke laptop pujitna jadi budak deui bubur lemu cukup nya dunia masih sifatna pana rusak iwal ti hiji nu rusak eusina hate mata nu kudu ku urang diomean adalah hate. Dua pun lanceuk nyepitan murang kalih boga kahayang hayang naon hayang boga budak soleh tah urang lalakonkeun budak soleh teh disawang waktu ka tukang 3 tahun ka tukang ieu budak teh dikandung ku nu ngaran indung 8 bulan 10 poe
Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngoradei, 8 bulan sang koceak sang budubrak. Ripuh nganung teh ibu nang kubar sok sieun kitu, nya ngigir sok sieun bahe nang kerak sedikan eungap. Teu eungap kumaha atuh orok karek 4 bulan bebengok bapa geus aya langit. Menerkeun kenteng maksud abdi. Borosot budak ke alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranneunana tapi kari eta eta nu ngaran ibu-ibu diruksak ku nu ngaran anak. Patuangan sakieu alusna pelendung 8 bulan poho teu meuli minyak kletik. Atuh jadi nu kitu teh. Pan keur parawan mah nya ieu teh patuangan teh aduh mata ti gulusur kutu ti jali ke simeut ti soledad cak-cak pan ayeuna mah cak-cak kalah kana apal atuh. Naon tangaran teh cek urang Cina cing kayo eta ruksak gitu. Kusaha diruksak ku anak ridho ibu teu ngadat ridho we keur parawan ibu eraan nyusuan budak pan geus boga budak mah budak ngagoek teu kajian dina pangajian lol borosot atuh ustaz teh ceramah teh beri kieu we da mung deuleu aya nini mah jadi leungit ka era melaan anak mata hadirin kaum muslimin lalakon perjuangan indung kandungan anak lain bantrak 120 poe dina kandungan geuning tiupkeun ku Allah jodona patina bagjana cilakana matak ibu teh tong sok nyanyahoanan kana bagja pati batur tong ancruk kana takdir batur sabab Allah geus nyieun 120 poe 4 bulan jero kandungan jodoh pati bagja cilaka geus ditangtukeun mata kuring malamun kauleman sok deuleuh teh ka ibu-ibu pan abdi acan can nikah ya sesalaman gitu jeung panganten atau ibu-ibu iroho cenah rek nyusul hayang ngepret aslinya udah keuheul ditanya kitu teh sarua we jeung mah panas teh ngan kuring teh mau balik cing taleha teh nya cing insyaallah bari amak kabeh gek teh diukigireun teh hayang atuh ngadeukeutan lagi sudi cinta kalau goreng bibir gitu isukna aya tetangga maot ma eta datang abdi datang keur dipurebkeun ku abdi tepak ma iraha bade nyusul kaprot teh nyepret ka urang madak nu ngaran hirup tong sok ancruk kana takdir batur takdir urang ge cantang tuku maha bener well 8 bulan tadi jero kandungan geus ditangtukeun gubrak kadunya guyang getih raga papisah jeung nyawa maot pingaranna ridho we kolot memelaan anak malahan goek budak ogo tengah peuting kaganggu ibu sare nempak ka rata-rata anu terus ngalahirkeun darah tinggi kolesterol ongkok coba bapak kerek we si eta teu ngarasakeun bari budak dek keluar hesena luar biasa pan digunting ibu ditaranyangan ongkok digunting ibu mah nepi ka coba bapak-bapak eueuh udah teu ngarasakeun si eta mah teh astagfirullahaladzim amung geus digunting kunaon digunting ngagedean palawangan ngalah budak bisa keluar geus keluar pan dikaput deui ibu sabenerna digedean melaan budak dikaput deui melaan salaki teh padahal cek urang mah antap ibu hayang nyaho ampun bukan dia ya taur aing jadi aya dua nu dibelaan ku ibu orok jeung bapana teu bisa kene keluar dibesret tina patuangan disesar ngaranna bener bu nyeri pak matak bapak-bapak geresok lamun raheut tong dibius kaput ku dokter da mau teh ditonyok dokter lagi matak makhluk paling kuat ieu tah ibu-ibu matak asli ngan anehna ibu-ibu gede wadul cinta ibu nyeri ngalahirkeun teh lunglengna capekna kesang ge kuatna jarak jalan segede kieu cinta gaduh sabeuti murang kali 7 Asep ongkoh nyeri boga 7 nu jujur mah bapak cinta pak disunatan nyeri perih cinta arek 2 kali teu sararudi teuing nya mung 2 kalinya majarkeun teh panggeus bari meni ibu mah diomongkeun ridho we ibu teh melaan anak bari bandingkeun lamun peuting nyaring ragu ku indungna
dipanghariringkeun budak ceurik teh Pak mun awewe neng neleng nenggu gerak gede gerak jangku gerak sekolah ka Bandung gerak ngokolakeun indung reup budak teh sare sorak ngeunah budak geus tunuh coba ku bapak ngasuhna doain kitu budak jeblet teh gobok ka ditu atau gandeng ngaganggu kana sare kitu bapak mah pagawean lajeun nyanyi nu kerebek teh geuning terima kasih teu kumaha cek orok ai sia gelo teu cek orok mantak nu leuwih surti nu leuwih ngarti kanu jadi anak adalah ibu matak ibu teh madrasah terbaik di rumah tangga adalah ibu matak tugas salaki lain madrasah salaki mah pengusaha terbaik adalah salaki sabab pamajikan teh butuh dirasikoan hayang gelis dangdanan hayang jongjon rasikoan hayang nurut contohan nah apa dek bentuk budak soleh hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabeasna magra masak tapasakeunana mah dangdan ya alatna mah di parfum tah parfumna jongjon ibu tah kupingkeun Pak bari ibu teh bari ngareretan ban ka salaki hayang teh da kadengieun ku salaki aing gitu ieu mah ari sare hayang jeung nu seungit di mandian ku sabun ganuk aing ngandi ke kebon teh asa es jeung domah Garut lain salah ibu salah salaki deuk ngajadikeun budak soleh teh kudu aya contoh ti indung bapana baeud pamajikan kade ku bapak ulah dibaeudan deui deuk ngajadikeun budak soleh teh contohan kumaha bijakna jadi lalaki baeud pamajikan tong ditanya da pamajikan keur baeud ditanya mah kudu nyegag kunaon mamah Daud pasti jawabanana ku cucungik sia leuwih hade nanya kana awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringan ternyata geus kosong beasna meujeuh pamajikan baeud tempo lipstik geus dicokelan ku bilik meujeuh pamajikan baeud di tempo wedak geus dekok tengahna meujeuh pamajikan baeud kulmoy tukang dagang ibu lengo tina janela regot saya cido hayang jajan teu boga duit meujeuh tah bapak nu kudu ngarti ai hayang nyentuhan anak mah copot duit 2 juta ibu keur baeud asongkeun kana beungeutna mamah tong baeud ieu acis 2 juta urang yakin ibu keur baeud diberi duit langsung ngadilek bari ngomong lain tadi betul nyaho jadi lamun ibu baeud teh kade ulah contohan anak teh ku kebijaksanaan nu ngaran salaki sungguhan cai kopi leos ka dapur ibu lulungu ai uyah warna bodas gula ge warna bodas kerebek kana uyah ocekeun jeung kopi mah ngabapana rego teh pangset tong ngamu anggur geroan mah ka dieu aya naon inget teh baheula keur bobogohan kita romantis minum segelas berdua jadi urang cobaan ayeuna nginum sagelas ieu kuduaan pangagugu ibu suruput karasa pangset dan juga hapunten bapak gening pangset kumaha cek bapak sumuhun coba lamun salah kita soleh ada bahaya dibere cai kopi pangset garabam tah ieu gula ieu uyah deleh atuh isuk pemajikan dititah mah pang ninyukeun di kopi pasti jawaban ibu kusia we jadi pamajikan tengah gugu lain karena tenurut tapi sieun gagal dina nyieun lantaran bapak teu narima kana kagagalan mata pamimpin nu alus deuk ngalahirkeun budak nu soleh pamimpin nu bijaksana maka generasina ge bijaksana well teh nu kumaha atuh budak nu soleh gampang jawaban mah hiji we tong loba teuing budak soleh mah birrul walidaini nyantel hatena teu boleh mikanyaah kanu jadi kolotna daya teh nu hadir teh jelema bardegong kabeh atuh Pak kaasup kuring pan ibu teh pernah ngalaman 6 tahun 7 tahun pan bardegong urang keur umur sakitu nyai pangmencetankeun sirah emak majalangar kumaha jawaban ibu harita ka kolot oream nyai pangmencetankeun tonggong macarangkeul kumaha jawaban ibu harita ka kolot oream ayeuna kolot urang geus eueuh ibu boga anak titah anak urang nyai pangmencetankeun sirah majalangar kumaha jawaban budak ibu ayeuna lebok ternyata dosa kalau jadi indung bapak boro-boro akhirat di dunia ge di kontanan
bener. Ibu baheula minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Nah ibu ngarasakeun yen apal yen kolot teh keur teu boga. Ayeuna ibu geus kolot budak minta duit ibu keur teu boga. Cerit inget ka kolot meureunnan baheula ge aing teh dibere ku kolot teh lantaran teu boga. Bener ya Bu? Pan baheula ibu ngajerete majarkeun kolot teu ka dicarekan kajeun hareupeun dina uleman gegerelengan hayang jajan itu jeung ini ka kolot teu nya campah. Coba pikirkeun baheula urang ka kolot kitu. Pan ayeuna mah kolot urang geus eueuh hayang noong kolot, hayang nepungan kolot, hayang nyuuh di lahunan kolot, hayang disiaran ku kolot, hayang boga kasusah ngadu ka kolot, tapi kolot geus eueuh deuk ngadu ka mana nu katempo iwal tutunggul anu ngacentul di luhur kubur. Bener. Dosa urang cantang tu dihampura Pak. Maka sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang anak goreng patut kanu jadi inung bapakna. Sabab ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapak, murka Allah gumantung murkana inung bapak. Ternyata surga teh dititipkeun kanu ngaran inung bapak, al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Udah keneng ngabejaan ya. Kolot mah betul hotat beak sawah beak itu nyakolakeun anak. Nah aing sudah nu ngajedog gigireun teh kabogohna lain inung. Cepret foto geuning terima kasih ya beb, kamu udah menemani aku dari nol. Yey make jeung menemani aku dari nol sedih kabogoh mangarieurekeun. Isuk-isuk kamu udah makan belum? Ngirim bias ke cadu sia tah mah. Habeun eta tanya riweuh teh. Puting-puting nanya, kamu udah tidur belum? Cek urang mata ngabalos ge beureun bolotot keneh. Nah cinta jadi boloho. Cetok teh tajung, kamu sakit? Aing mah hayang ongkek dah. Kade ya neng, dia mumpung lo beberapa abg tong gampang katipu ku bebengok sal lalaki. Inung bapak kanya anak bakti karap lebih ka eleh kudu ngaran cinta nu kitu patut. Beh. Arari teuing. Well. Aku cinta kepadamu, jangan karena aku tidak bisa ngomong wadah. Karena aku tidak bisa nyusu. Eta bebengok meriweuh pisan. Kumacek pisalah kieureuna biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Dradeg kawin teh heueuh anak liap kolot jengkel. Nyaro HPW dua anak. Akhirna kolot teh pan rungsing. Beletuk ka tetangga asa talung miara marmot euy. Loloy hayam. Kur titit. Bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu mata kesukna teh hayam teh leungit nah dicekekan ku minantuna. Bae burek-burek gitu kan kada urang yang ngomong sarua hayam seuri. Tuh proses budak soleh teh adalah budak nu surti ngarti kana kahayang kolotna nu nyaho kana jasa indung bapakna. Ulah gengsi neng mun aya kabogoh neng he gengsi. Cek neng teh mah wayahna ingkah. Nah, kabogoh abdi badak ka dieu teh eta budak nu nganyarikeun kolot teh. Kajeun imah butut, kajeun sangsara, kajeun teu boga. Leuwih hade teu boga banda katimbang teu boga inung jeung bapa. Sabab inung bapa adalah harta yang paling berharga bagi anak. Ulah tanggal 22 Januari diperingati hari ibu, jepret foto jeung inungna. Nyeun status Facebook sayang nenek, ngumah wadah cadu maneh mah. Budak saha ibu teh nu kitu teh? Tuh budak abdi bari diciwit ku indungna dengekeun sia nyai kan budak nyegap deh mamah gigi tu bareto. Budak soleh adalah budak nu ngarti nu surti kana jasa indung bapana. Kunaon proses eta terjadi ku agama, maka di dieu aya pasantren, aya guru ngaji. Wayahna ibu mengenalkan diri kana agama hayang wawuh ka indung bapa teh ku agama. Asupkeun budak ka pasantren, tong ngasupkeun ka Tasik, tong ngasupkeun ka Subang, tong ngasupkeun ka Jawa. Di Garut ge loba pasantren, nama kejeun kudu neangan di luar Garut. Garut bakal gede iwal teh ku urang Garut. Well. Ya benernya. Lain asa bangga ieu pasantren di mana? Di Jawa Timur. Ai Garut bangkrut geus pikir sia teh riweuh teh. Di dieu ge loba ajengan ka masyhur. Bahkan Bandung teh kiblatna teh Garut ari ibu. Kuring ti Bandung. Dan nu kasohor di Bandung teh Garut atuh ilmu teh. Demi Allah. Mata kurang ge hayang masa tiga anak ka Garut teh. Ngan boga budakna, da pamajikan ge can aya. Ibarat ibu gitu teh. Alhamdulillah cenah Asep mage gaduh istri kanggo ustad. Sabaraha tahun budakna? 2 tahun. Ah, gieur sia teh. Nah, atuh cek Ustad Acan, wah abdi mah levelna tinggi teuing. Lain yang anu teu ngaguyupuk.
lain yang ahli sholawat, lain yang pintar maca Quran, lain yang pangaosan, lain yang ke masjid, lain itu level. Tiung mah kumaha abdi meuli tiung pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi ini pamajikan tuntun bakal milu. Sholawat kumaha abdi maca pamajikan urutan tahiji. Awewe manu lain ku masalah bab duit malah ngapangneangankeun awewe nu teu beuki duit. Aya eueuh. Tuh raja nuduhkeun kakolot si eta mah. Ta eta cenah teu beuki duit kitu. Komo nu tukang madoma cenah jang teu beuki duit mah kitu. Nepi ka tega urang kudu boga anak doma. Tapi dah pikir-pikir budak soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa indung bapana. Ibu pernah ngalaman geuring keur leutik urang ngajengkelkeun, iseur gede urang ngeselkeun, nyaan Bu. Bahkan kolot saking ku inget kanu jadi anakna deuk maot kolot nyawa geus dina lak-lakan. Kurumuy aya bahasa kamarana anak hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan. Itulah kolot nepi ka hate nyaah ka anak, nepi ka kajeun dihianat ku anak, baong anak kolot mah teu boleh nyaah ku baongna, bager anak ge teu boleh nyaah ku bageurna. Kata abdi mah asli minta doa tara kasasaha ka indung we, Pak. Tadi kecil mak doakan abdi rek ka Garut ho cenah ku mah didoakeun sing hasil. Insyaallah dus-dus wae mah meunang. Tah eta teh doa kolot. Kumaha cenah lamun teu hasil tah lain doa kolot abdi teh diijabah nganu hajat teh meureun eueuh. Ibu mun ini-initan nyai hayang dikirim naon maneh ku emak osoknya ka anak kitu nya. Padahal ibu teh buka duit. Belonyong ini ke pasar mulai comro, misro, baso, kerzaha ibu. Ker anak lapar ibu mikiran lapar anak. Pertanyaan anak lapar anak mikiran teh lapar kolot. Iwal abdi. Mata kampuran hajat ayeuna ge abdi moal dahar di dieu deuk dibawa ke indung abdi. Sieun kata ditanya jang geus dahar parantos di nu hajat jeung daging. Kumaha ceuk indung urang mun tega kuat teu mawa tak kitu mah horeamna. Mata rek dibawa we. Cing teh mah hoyong cau komo we cenah cau Garut moal teu galede. Tapunten leutik potong diasupkeun. Cing teh mah resep kana dodol Garut wah cenah ka hobi isuk diinum di daharna ge jeung cai teh. Tah lamun eueuh pi omongeun. Mata ketulungan we hajat teh. Cing teh mah hayang ranginang komo we moal teu rarubak teh ditu. Kan kata langsung le kuring teh kana subuh jam 3 mah kudu kuring datang ka imah pun biang matara kulum cicing dina kursi cing teh mak nah lain kulum di kamar inget ka maneh hariwang ibu lamun budak can balik bener sok hariwang heuh nyaan teh tah indung abdi ge hariwang tak keur ngagantian hariwang teh eta mangga apaleun opat panggung sabaraha tanggung cenah ayeuna opat kumaha lamun dus ngan 3 geus pikir moal teu dicarekan ai maneh cenah ngabohong ka kolot teh ngomong opat geuning buktina ngan 3 tah dus teh bukti ibu matak lamun 3 teh aduh dicarekan tulungan lah nu hajat kudu jadi opat lah naon we asupkeun amburan nu hajat lain nyindiran eta mah sakadar ngingetan eujeung ngelingan nah hayang ngahormat hayang ngahargaan mungpang mengpeng indung bapak aya keneh sabab lamun geus eueuh ibu boga duit anterkeun ka kolot ukur nyegruk cai mata ibu lantaran kolotna geus ruku padung rap kulumah katurban taneuh beureum kajeun ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngacentul di luhur kubur sakecelak cai mata indung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak maka bandungan ku ibu hirup teuneuk paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan buah oge sakadar kembang teu jadi pentil-pentil acan. Naon sababna aya kolot menjadi hate ku perbuatan urang mata koyahna bubar ti dieu sing eling jeung sing inget boa-boa ekonomi urang ruksak dagang urang tinggal hutang tani urang ukur daki hirup teu neuk paeh teu hos boa-boa aya dosa jeung doraka kanu jadi inung jeung bapa sabab Allah geus nitipkeun karidoanana kanu jadi inung mata sok jadi pribadi budak soleh nu eling salilana kana jasa indung bapa ngesan ibu rek ini teuing naon da ti dieu teh setengah jam beladinya tah entah bang milu deuk naon cicing we sarare ka ditu
mudah-mudahan ya Bapak hajatnya murang kali nasing soleh harta banda kikieuan heuh ieu teh harta banda anu loba moga-moga we digentosan ku Allah anu langkung. Bapak Kades sing sehat, Bapak Ustad, Bapak Kiai, Bapak ajengan nu aya di tempat sing paranjang yuswa, sing berkah umurna, sing berkah elmuna, sing parak milikna, sing deket rizkina, sing anggang balayina. Ibu oge sing gede milik, sing gede rizki, ngan gede milik jeung gede rizki bakal lamun ibu gede hutang jeung gede hulu. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jepar si hampurana paralun anu kasuhun ninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebaran sari tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.